wajar laga bubar anu dawahan terus kayak serius bukan dawahan tadi mata cek tadi itu usaha nunggu diganti orang satu tangan itu usaha nunggu orang para semangat beres boleh tidak adanya akhirnya mah gimana tapi terakhirnya yang untung manen sadar sejerok ngajajan untuk make humanan dan merus ilahan barang toha kemilu ngajajan jeung mantu sabar hayang marestu di jamaah muridnya aku banyak ada di jamaah dawahar waduh akan itu saja itu ya kamar itu nggak kayak mana tapi itu bedanya mana tadi sejak silaturahmi ya anu kedua silaturahmi jadi ngomong karena satu mah perjanjian janjian pasti jadi kasarehi pun anak yang harus telah kapul guru gitu terus itu diberikan kasih kuring jangan seakan saudara tidak pernah akan mainannya abdi teh bade memenang janji dina dinten itu Senin bayarna bagaimana jajakin akan yang awak juli kasih kuring jangan dia ajak si kuring nah ujian siap insya Allah siap kadegan kudu siap malah mati itu nanti kudu diintip rasanya kudu diintip ngalau terus kamu tuh lah yang nah sekarang alhamdulillah baik kan nah ya satu selanjutnya yang paling wakos biunya paling wakos dari ditunggu kan di kali teh baca subuh pola subuh isi ramai kaduana silaturahmi dumasar karena silaturahmi simkuring belaan jauh-jauh dijujuk anggang-anggang di dia ngelukui ngalet ngamban dalit ngemat-ngemat nyatan tina dongkap kaya tempatnya estuning sanes lantung kaluh waktu luntak tanpa tujuan tapi lantung ayah lebih tujuh luntak ayah lebih sejak sabeda ngadenge beja diri ayah ngajak tahu sabab itu berpuling mual bisa kehalangan najan jauh di dumukna najan anggang di tempatna najan kapinding ku indung peting katurban awun-awun bahkan ribuan langkah geus mangpa jutaan renghap geus niang demi nyumpunan kana sakumaha janji anu pasini pasang supaya anu bahwa kalian alhamdulillah kiwari parantos ngajari ayeuna parantos laksana ngadahuk ngalaki rabi seujan sareng sunnah kasana kiresan sakali simkuring di ditu cunduk rusuh datang gerak daya bewara dianggap kurang lintih pasini kurang titih lintih pasini anggang disubasita maksate rek ngadon deuh sakedeu pepes kesang niang deui namun insyaallah bakal aya anu dikantungkeun sarta dititipkeun nya ieu silu pun anaknya eta jang mukmin mujahir ya eta ieu mah jang mukmin muhajir ieu tah anjeunna mah rek di dieu rek nyebrok terus nyupna rek ahekok terus nyebrok anjeunna namanya di dieu teh insyaallah aku salajengna panginten sing kuring di dieu kadi teh hapunten kasuhun tumada anu tahtilah ngasaukur abringana unggul sanes teh isin ku kadaliban teu terang ku kabiasaan bahkan sanes
sanes kurang nyaah karujan putra karujan anak dahulu oge aritanya kalau kalau jadi anak estuni ke aya dunia kinasihan ke aya badan ke aya beda nawe lir gunung tanpa tutugan jalati tanpa sisi wah aya gunung anu mampu pasir rumahi mumbai singkuring terbiasa awujudkeun ku maluri dunia barana dahulu ge singkuring teh kasebatkeun jami anu heureut pakeun pusabahan lihat ragap beraya estuni mete sempret minta sempat di beber oge kalah di beber tapi itu pakedannya noise singkuring teh di itu bios kaditu yang saukur jeung paripaos barudak teh mah teu ngabantu naon ngan saukur anu dibantu di singkuring teh aya basa di barudak we aya bajing nakalapa untuk kana dahan kelor kuring itu jingjing bawa kaji teh ngan ukur ngan saukur usi gitu ya tapi ada isi doa penting balai nah penting penting usi kor pan etak mina kapelor atuh tadi panjangkeun itu sakit ya mahal deh sama panjang tak gitunya jadi si kuring tilu kali teh apikeun anak kesung hampuran di tegak ya nak singkuring sabulan tadi teh teu ngabantu naon yang sok besar itu adi kuliaheun ieu anu katilu palinten di singkuring teh sejak silatul jasadi ngaranna kene payung gede silatul jasadi bade nyanggakeun pun anak satujur di luhur sausap rambut di luhur sausap ketu di handap sausap sapatu di tengah anu sagede mutu tadi mah bade nyanggakeun ka kersana kibesan di dieu singkuring bade nyanggakeun di luhur sausap tadi teh nya singkuring teh ana terus teu ngagaduh-gaduh mangga ieu manehnakeun ceuk paripaos namanya getina satetes ramna salaman gitu ya anak karena sadari mangganya lakukan kata bisa kinesan singkuring parantos teu ngagaduh-gaduh oke atuh salajengna kanten singkuring lade nyanggakeun tadi silatu mari nyanggakeun harta anu saaya-aya we gimana jadi singkuring kitu tanya nu anjang teu ngarang nu jalan teu ngarang nu parele teu ngarele garis ngarais gitu ya nah ini sampai itu bagiannya tapi salah jelas silatul jasadi nyanggakeun ya kesana si ujang yang mujahirnya mudah-mudahan anjeunna ayana di dieu ya malah singkuring sejak titipe ka kesana ka sebuah anu aya di dieu ka para guru-guru anu aya di dieu mau pilih kata lekorana dina sagalupi terutami dina agamana pamindanya sok sanaos bari kodona di basahan dari pamindanya nanti udah setan masuk aya nagoda tayeu titip we ka kersana di desa mudahnya ieu kersana pun anak panggeuingkeun kitu nya panggeuingkeun diri dama getokeun sare nya sasana sering teh anu ieu panggeuingkeun we ku kersana di desa oge titip ka para guru-guru anu aya di dieu ieu pun anak teh muga-muga sieun kita lihat ilmuna kurang ieu amin ya Allah ya rabbal alamin anu ka limana hayeun anu kaopatan silatul mari gitu ya nyanggakeun saaya aya kana manyana teh tos teh kada dibahas sakit kekayaanna anu kalima nama silatul doa silatul doa nyanggakeun doa kali juga mempelai kana khususna mempelai balik baru ya panganten baru gitu mudah-mudahan ieu jang mukmin nikahna ka ieu pun kaputing napi desa dia mudah-mudahan masih tepat dina rumah tangga sakinah mawadah warahmah hartosna tentrem ayem kacai dari sarwi kadarat jadi saroga sing ulah papani jeung sorot anu kata